Nih, sadung krier kieu mah. Komo teu boga udut sugana boga udut sadungnya. Senal nama ayat tapi na. Aduh, si anjing boga nu kitu teh nyangka aing pokoke pamajikan cenah. Sadung ieu mah. Dung. Eta tapi aya nyamalan. Dung. Dung. Wah itu kebenaran lagi. Ayo senang, ayo kombinasi dari kimit senang. Juga oblek pemajikan di Arab yang jajan budak sebelah itu ayam udah ini ya Allah bisa bako. Aduh, kira harap iya nak pemajikan dan para aja bayang wik kita kira aku itu jadi kenapa tuh ya Allah. Mudah-mudahan ya Kang Sadung kamana itu. Umar kali katung. Untung. Tadi biarkan lah. Dulu itu balik dulu datang. Kunaon bisa dibawa ke rumah sikat ngeurir teuing mah. Bako aing gini bako kan ieu. Arek paling bikin ku urang bako. Heeh. Aing teh kumaha ieu teh. Kang, lu punya mangkewari di kumaha asli pamajikan di Arab teu nanper sugan kamu gadi. Naon itu. Aing teh pernah pinjam duit. Goblok sekali anjing kata goblok. Aing bilang duit. Aing geus sagala karung. Kurang goblok. Aing hayang depo ya teh anjing. Aing kan mabok lah gitu. Ya pak mabok lah kamu arek minum. Goblok lawan kene. Aing gitu. Kumaha solusi lah. Ini liur. Orang ini kan aing. Tong ngagaro lagi coba ontong mending maling memang dia mau orang kudu kaya kudu patuh orang teh kana undang-undang ngarong lanjut mending ieu mending ieu cina aing yang penting mah udud da duh aing bakal ge anjing teuing aing kasa cik solusi ieu mah sok solusi. Ngabako heula geus, kudu beri konten anjing ieu beri ngabako. Api-api itu barang asli ampun makanya jeung masih sate sare aja bala di alat cas Oke, aing mah susah-susah. aing keur meuli bola keur tikokan anjing. kurang mangkaning Pak Haji awe eta sok nyawe jadi aya syukur Nah, udah punya kami siluk di Bangke. Asa inget aing. apa bangke? Apa tadi dinya? Bangke. bangke naon kan Bangke berit. Anjing. Bangke liling. si Agus apalin si Agus Tilipun anjing, tilipun. Cek aing gitu, cek aing. Tepak jeung aing mah. Bos Edan. ya anjing si Agus mah Coba duit sih saya jangan loba duit tapi jangan pesan wae balansak teh calo Nomorna teh Bos Edan. wah si bos di kamar Anjing. gua nomorna gua akang aya tuh bos Panjang Bos. iya mah pasti eta enggak butuh hoream anjing jeung orang Bos susah Edan, bos kade bos. naon anjing hoream aing nyamperkeun siapa jeung orang susah anjing anjing hoream deui Kade bos. hoream kieu Bos. Bos mari. dia bos anjing pasti we ieu aya Bos. naon da pasti aya pangabutuh anjing geus aneh ieu mah anjing banget siapa juga banget orang susah ini tiga lain bubuh aja kemana mana tepuguh Ngomong naon kita aing teh nya. Udah deui atuh. anjing para balik tadi ari obrolan jeung orang susah teh Iya bos. sok cing Pinjam duit. Kelak. Orang mah masalah utang Sieu mah aing loba hutang.
angkat tangan. Edan sama anjing. Siap. Apa bisa angkat tangan? Jor, Oh, edan. Oh, belum. jadi naon itu ya teh naon sok naon ngomong ke aing sok naon. Ieu itu sok sok asa-asa ka jelema aja beunghar juga aing eta anjing. Apa meureun sia aing kumaha di kampung ieu terkenal. Welcome aing mah geus nyaho anjing Bang Kosim gitu. Naon sok naon sok dobrokeun naon sok. Pinjam duit. Benar. Duit jang naon maneh, jang naon sok duit jang naon. Rek sodakoh. Ah sia mah anjing tara balik sadako. Paling oge ujung-ujungna depo anjing Sodakoh anjing. Saknau anjing. anu bener sia teh butuh sabaraha. Keberatan 700 lebih mana? Mama cukup. Ye, mana yang butuh sabaraha ka aing. Nyaho aing mah geus puguh aing mah jelema orang kaya anjing, enggak kayak kalian orang susah. Tingali beungeut anjing. Lain anjing. Beungeut anjing dal kieu katingali anjing orang susah. Jiga aing atuh dandanan keren kieu. Edisi sekarang limited edition anjing deuleu atuh dandanan aing atuh. Anjay. Nyaho teh aing atuh. Buruh tuh bos lah. Mang butuh sabaraha sia butuh sabaraha sok ngobrol ka aing. Habis 1 juta. 1 juta. Kala tapi aing boga ieu sebenarnya mah duit hayang duit sabaraha maneh aing boga ieu liang piduiteun sok berkeun kala aing tapi urang kan bos mah aya wae anjing lingna loba ya sia bos anjing lain ka ditu oke anjing aing tenang tapi aya saja teh aya aing mah loba aya liang jang piduiteun mah aya sok teleponna tapi kayak kurang telepon heula segede atuh nya Proyek perjanjian. kurang telepon heula engke janjian we gampang heuh oke siap kala daguan ayeuna pokona ayeuna oke siap daguan kurang telepon heula Paling letik 1 juta, paling Oke, gede siap. 2 juta baik kan? keun bae hayang sabaraha ge gampang jeung aing mah gampang orang kaya mah tenang enggak kayak kalian orang susah anjing halus miliknya kita omong ke panjang kanyut anjing panjang kanyut Beli sebenarnya bayarannya kan. heeh kira Saya mana Pak? Tahun itu. Si Agus. Halo Gus, ada apa? bos kering mana bos Anjing gaya. Lagi di rumah? Ada apa emangnya? Ada dulu. biasa bos apa meureun urang nelpon ieu Anjing mah goblok bala-bala ya kan. aya pangabutuh ayeuna ke di mana bos Ada di rumah saya mah. Oh nanti aja tuh, tunggu aja di saung. di saung heuh atung ke urang ka ditu nya aya pangabutuh biasa Ya, ya udah. oke siap antosan sagerapnya abi bade ka dinya Tunggu aja di sana ya. heeh ke ayeuna ka dinya sagedeung heuh Saya nanti ke sana. siap bos oke Masalah. Pasti nu karya mah ngarinjem duit. begitu atuh anjing kudu anjing eta bos mah ayo cenah aing Langsung gampang. aja berangkat. langsung wae tenang sok butuh ya ngobrol maneh sabar-sabar aja aing mah oke gampang ge mah ini ayo beureung eta teh eta senapa ka teh sia heula atuh kan balik atuh aduh aing terima kasih Mana bos? ieu teh asal hilang arang tadi tenang kayak kan kurang di telepon tadi tidak ada gua di tenang nyaho cair jeung aing 2 jam ya bos tenang kalem kos teu nyaho aing wae sia mah tenang ke daguan sakedeung di ka tadi si bos moal mah tadi Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam cair aing bos komisi gimana bos iya baru datang ada duit gimana bos ada nggak Ada uang mah, tenang aja. Yang penting bayarnya pada jujur, pada benar. Insya Allah bos, ini mah pasti ini mah bayaran mah saya yang tanggung jawab kalau itu mah Oh, cari iya. saya aja kalau misalkan Kalau mereka begitu macet bayarannya. saya berikan sama Pak Agus aja ya. Oke, Nanti yang kasihnya Pak Agus, yang tanggung jawab Pak Agus ya. cari Saya saja nggak mau tahu nanti, ya kalau ada iya. apa-apa. Siap. Ini nanti bagiin sama Pak Agus aja ya. Oke Ya siap udah, bos. Pak Agus, saya nggak bisa lama ya. Oke Soalnya ada bos siap perlu lagi. siap Baik, bos. Ya, Ya, bos. Makasih bos. Sama-sama. Yuk. Hati-hati bos di jalan bos. Oke siap. Balik, bos. Nah, iya cair kela ya. Ini sesuai perjanjian aing sampai mereka marane aing hoream rek mayar rek baralik mah ya. Iya dong banyak mau Balik ya anjing aing sia. sama mah aya acuan bicairan bos Iya.
banget pang jujur salam dulu yo banget na yo Aing teu percaya anjing banget dia korodok itu jika sia anjing. kalau jujur kata iya pang jujurna Nama aing teh hayang nyaho ieu maneh kudu lancar bayarana. aman Soalnya eta mawa nyangkut ngaran aing ke bisi goreng anjing jelema beunghar kieu anjing orang kaya goreng anjing ke diundang. Oh, apa tanyakeun tah kan Sok gas deh bro. sia mah teu sabaran ari urusan duit teh. Yang main. Kela tapi ya kebagian teh urang komisi miskin. Iya dong. Gampang. Gas bro. Sabaraha persen ieu tina ieu ya aing hayang geus. Yan aya kereta memang jalan bulan putar memang gampang. Oke, siap. Biar dibikeun ka saha ieu duitna ieu. Biar dicegalan geus saha. Reka Nadin, reka didinya dong. Sok we aing nu penting mah aya we bagian jeung urangna. Aya. yang udah Nah, iya. Wih 1 juta nya. habis 2 2 juta duitnya. Wih 1 juta. Kade. Nah, iya. Nah, iya. Dan aing Gope gope cepet. ini ngan 100.000 tuh bayar lumayan yang udah kita murah bayar. Tapi ingetnya anjing kada ulah poho si Asia tong ngerakeun aing. Si posim geus nyaho anjing jelema terkaya di kampung ieu anjing apa aing goblok. Bos edan. Ayo bos ya. Siap kada ulah poho oke. Oke siap. Nu ya bos ya. Oke. Ini tadi jalan. Terakhir anjing kalau kan si kodok goblok anjing pisan jelema teh. Lumayan anjing menang persenan komisi cantik si bos. Aya jangan ublah gua ini. Saya mau ngagulin oke-okean anjing ah. Yes. Komisi lumayan penghasilannya. Minggu kemari di Sisado. Lumayan 10%. Minggu hari kita aya di Syukur. Tah, kemari anyar kene. Di Sidudu. Lumayan ya. Jangan deui ya nasabah nu anyarnya euy. Saha sugan aya gitu euy. Bos. Sehat main bos? Sehat bos? Ada apa nih bos di sini tuh bos? Perlu dulu sama Pak Agus ini. Oh, silakan duduk bos. Oke, siap bos. Ada apa ini bos? Betul. Ini saya mau nanyain pertanggungjawaban Pak Agus. Tanggung jawaban apa bos? Gimana itu setoran nggak beres-beres? Setoran siapa bos? Kok saya agak Nasabah kaget nih bos? kamu Nasabah yang mana dulu yang nih? ditawarin sama Pak Agus, Atas nama siapa bos? Pak Sadung. Sadung. Lah, saya kira dia lancar. Emang kenapa? Belum Ada gejala apa? bayar sampai sekarang dari pertama pinjam. Masa Iya, belum bayar bener bos? belum. Berapa hari dia belum bayar bos? Dari pertama ngambil, mulai pertama bayar, belum bayar sampai sekarang. Aduh, si Sadung. Saya mau minta pertanggungjawabannya Pak Agus. Ayo Gus Riet. Jadi gini loh bos. Emang itu tanggung jawab saya. Iya. Nah, saya bukannya gak mau tanggung jawab ya masalah si Sadung nih bos. Ya udah gini lah aja. Kita cari solusinya. Mendingan kita ke orang tuanya aja. Gimana? Ya udah, terserah. Pak Agus aja, mana baiknya saya juga kerjakan sama bos saya. Siap, oke. Kalau begitu, ayo kita ke rumahnya aja. Ke rumah orang tuanya. Yuk, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha dewa ya, ya teh yang para rusing. Saha di luar. Agus. Aya naon, Gus? Mat. Kajera tuh sudah nek. Ini. Kajera Gus. Sudah langsung kemana tuh? Cuma aduh, cager mah. Kan cager, Gus. Mana anggar bengai Kayak aing beki goreng patur. ngerara aja. Kajera, tuh orang kajera lah. Cari. Lain itu, kayak meraka. Di luhur. Nyandek merah Anjing biasa nage di dieu Sok aing di luhur. jeung tah di luhur. Di luhur, Aing ngewa. mere rokok, di luhur. Ya, Di luhur. hei gua aya kitu mah tuh lah anjing kekarikeun aing kunin ini bedegong di mana ditah diuk di luhur anjing daya kanya hayang. Kadang besi ayak dek minum. Hayang tuh mana siap ka dieu teh hayang we diberan cai koco anjing kaos aing kaos naon wae. Nah, kemana bae Agus benih batarapang mana? Hayang we mah orang sibuk mah. Apa meureun aya orang kaya mah. Anak kirim rokok. Ayo sama para bae temang rokok Gus. Aya tenang rokok mah. Dek minum.
eta mere cai naon cereg mah biasa nage. Ari nginum mah. Anjing cai nage setara balik Iya nginum aya ucing dibikeun ka aing. Aduh, aing teh jadi salilana. Edak mah. Tapi juga heueuh cai nama Cai edak mah. Ih, sok cai. tapi atuh mah nya bener ya teh asli. Asli. Nah, pikir ku aing asana. Anjing enggak aing geus mah cereg goblok. Alah, sok geus. Nya cek aing bae nyuguhan teh cai urut di unu manehna. Anjing Ini bedagang teh. balik. Oh, Naon? anjing Ngirim rokok, udah ngirim rokok, ngalangnya gimana? Geus balik ngerasi kosim. Terpercaya aing. tapi da mah diterima we kan bae lah urut kolot ieu. Aduh, Kira-kira. aing bagus mah balik deui. Tuh.